Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Abdi Rosalia Gunawan ti kelas X IPS 2. Di dieu abdi bade ngawawancara pendiam ngenakeun COVID-19 anu aya di Indonesia. Kumaha urang terang kaayaan Indonesia ayeuna teh keur digemparkeun ku virus COVID-19. Numutkeun ibu, naon wae nu ngarugeukeun ku ayana COVID-19? Ku ayana COVID-19 terus pasti ngarugakeun masyarakat umumna, masyarakat alit. Oh begitu, alasanna kunaon? Alasanna kahiji barangkali sekolah berjasa tatap muka. Kedua, kanggo pedagang alit itu tambih mengurangi penghasilan karena sadayana serba dibatas ku kaayaan COVID-19. Numutkeun ibu nu kuda dilepaskeun teh pemerintah atawa masyarakat satempat anu teu ngalaksanakeun atawa ngabaikeun protokol kesehatan. Anu lepat masyarakat anu terterang tinu bahayana COVID-19 sareng kirang pemahaman anu atos di woro-woro ku pemerintah. Kumaha carana supados masyarakat teh bisa ngalaksanakeun protokol kesehatan? Kedah ayana supados masyarakat hafal tinu wabah virus corona, masyarakat kedah dikasihan terang dicentrekeun bahayana COVID-19. Hatur nuhun ibu anu tos ngeluangkeun waktuna pikeun ngalaksanakeun wawancara ieu. Anjeun sadayana oge tong hilap kana ngalaksanakeun protokol kesehatan jika make masker, cuci tangan, jeung jaga jarak. Sateacana hatur nuhun kanu sadayana anu geus ngadangukeun. Mugi-mugi aya manfaatna tina wawancara ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.